Ara kamana inung barudak kami sararepik kieu kurulang kuriling kita tadi kamana nya cicing marah ulang kadinya kastangnya punten kamaranya punten mangga eloh gini eta aya saha eta di luar mah piraku lali kana sorana ya ka dia kalebet mangga kena di dieu ya Allah sugan teh sanayu sejen geuning maneh balik deui ka dieu rek naon datang deui ka dieu ayeuna mah geus lain-lainna deui ka urang teh engke heulana ulah kajol gurubuk kitu arina naon teh cing sabar atuh akang teh aya perlu pokona mah ari budak kamarana si Asep barudak di Afina si Eis di Ninina si Eis di dituna sadayana mah aki teh kumaha sebenarnya mah akang teh aya perlu gerana kupingkeun ke kumaha gerana karena akang ngomong ka dieu teh gerana mah Mang Ara popotongan balik deui boa-boa ieu nya dangukeun geraya mah kumaha geurang ya mama keur jadi pamajikan matara nyebut mama akang hayang balik deui teu boga ka era ceunana kunaon diserahkeun atuh bari tori buka cina hari kitu kumaha engkang rasakan dukung ieu Kang kumaha dangukeun nya mentak akang teh sing euy ulah rek nyeri wae ka abi teh moal atuh mah abi teh gaduh sareng kangkang teh ngan dinya nyeri we sapanjangna eta mah gogoda moal abi mah moal balik deui ka engkang engkang sumpah atuh mah moal rek nyeri deui mah teu ngeunaha teh wae gerayong ka umurna rumah tangga kupingkeun geura atuh mah ari kitu kumaha engkang sumpah sumpah dae kumaha marek lantalinci ngarayu lah ngarayu asa mama ari kitu kumaha bungkang dangukeun nya Kang Abdi alim Kang Sukmana teu ingan atuh mah Abdi alim balik deui ulah sok boga kitu mah atuh sok teu Kukurea sangat sara sapapandang sama gogoda baheula ayeuna mah moal atuh mah barita ge ka abdi teh engkang tengan nyeri wae mah urun piraku ayeuna mah babalik pikir atuh akang teh nu dangukeun geura ieu Kang kumaha sih abdi duh yang cing salah leket mah ngadak-ngadak mah kumaha geura Kang aduh mama kumaha sebetulnya pupulita sabodo teu sama-samaan ieu ari kitu bisa cageung lamun mama kerasa dibalikan ieu Kang kumaha atuh mah abdi ge terang naon terang sana kumaha jadi Kang nyarios kumaha ge teh alasan ari hayang balik deui mah nya hayang balik deui we atuh ulah sok sagala loba alasan akang malin akon-akon atuh mah itu sedikit sakali deui Kang nu matak sing euy geura mikir bener urang nyeri
anakku Akang masak itu rambut tos ngali rupi oge jantan bodas anu nyeri wae. iya kupi ke ceramah dia nya ieu salaras nama Kumaha? barek toma Di kapungkur kumaha? akang teh kabubuheungan Leungkeun geulis di aweuna teh goreng atuh urang. Ari kitu kumaha? ayeuna mah ieu mama Kumaha? babali Dangukeun nya Kang. kumaha mah Abis sumpah Kang. sumpah Daek meduk, daek busuk, daek dibentar ku gelap. Cimara atau menera kentengan patoto teh nulungannya Kolot abdi gaduh mantu kangkang